Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana kanu micinta mikaresep kana seni dongeng Sunda. Wilujeng patepang deui samsim kuring kumaha palawargi daramang. Alhamdulillah mugia aya dina kasehatan kasadayananya. Ieu dongeng karangan Abah Kampung ti Cianjur. Ayeuna tos nincak kana bagian ke-12. Alhamdulillah lawargi ayeuna sim kuring tiasa medarkeun ieu dongeng kana bagian ke-12 anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges. Kumaha ieu cucungna carios sumangga urang sami-sami ngadangukeun kalajengana ieu dongeng anu dikarang ku Abah Kampung. Teu weleh-weleh sim kuring ngada dihapunten samudaya kelepatan kumargi rada telatnya nguploadna. Kumargi naskahna Abah Kampung teh nuju pabaliut cenah saurna teh palawarginya. Ayeuna mah alhamdulillah hatur nuhun ka Abah Kampung. Mudah-mudahan Abah Kampung sehat lah salaminanya. Meh tiasa ngintunkeun naskahna ka sim kuring. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun wae carios dongeng nu ngabantun Wawales Kanu Telenges bagian ke-12. Sok kaparayun sadayana. Narajang kakirak sabala rasakeun siarak sabala si danten nyebrut narajang kakirak sabala anu keur ngaciganangtung manehna ngagunakeun ilmu badak cihea leungeunna nyalaper rek gahanca kana anggota badan kirak sabala. Angin sameran kidanten ngahiup bangbaraan kirak sabala. Manehna teu kaget ningali jurus kidanten anu rek ngagedor kana dada manehna ngalewot kagigir. Blaos. Leungeun sameran kidanten ngeplos ngahkan angin. Leungeun anu nyolodor kagigireun badana kirak sabala ditepak ku kirak sabala. Kidanten rada ngarajung. Oke. Lantaran leungeunna ditepak ku kidanten ku kirak sabala ngagunakeun ilmu baraja genina karasa hawa panas anu nyaliara kana leungeunna kidanten. Terus kirak sabala malik narajang ngagunakeun leungeunna maksudna erek ngagedor kana carehamna kidanten. Tapi kidanten oge lain jago sakatiga manehna ningali leungeun kirak sabala anu rek ngahanca kana careham
takis kulengan kencana akhirna bantrok kekuatan deui teu bisa dipodahan deui hiu hiu gedeng das dalideu dua jago dalideu mundur ka tukang sia ayeuna mah bagian aing sia nu bakal maragakeun nyawa maneh sia danteun ceuk kira sabala manehna susumbar ka kidanten rek maragatkeun nyawa kidanten nemalan sok mun bisa mah sia Laksamana tong loba ngomong sia jeung aing mah sok gunakeun eramu pangawasa maneh sia aing mah moal ngajak sasiku mah mundur satujang beas sia kira Laksamana teu sia rasakeun ye pada rajang aing kidanten maju dina raja tenggelanana maksud rek ngagedor karena anggota badana kira sabala angin panarajangana kidanten ngehiup bangbaraan tapi kira sabala manehna ngalengwat deui ka belah kenca taos gempuran kidanten hakan angin deui kadua kalina manehna ngacurelat nyingkahan panarajangna kidanten curelat terus disusul ku kidanten manehna terus curelat nuturkeun gerakan kira sabala nu akhirana gerakan-gerakan eta dua jago meh teu katuturkeun ku panon biasa cing jorela jiga kalangkang we paudag-udag anu lalajo hookeun ningali kitu mah gerakan anu diintonkeun ku dua jago teu kaciri teu katuturkeun ku panon maranehna marolohok we sapada harita bari cing greuneng jeung pada baturna anjing dekat oi sana ayeuna oi aduh gerakan abdi kacira cepet pisan nakar ya oi mana kira Laksamana mana kidanten eta aing lieur ningali nang oi gerakan cepet kitu lieur kelo oi eta ilmu sampai ka kitu nya oi hoi aduh anjir kelo oi mana nya kidanten mana nya oi menika cepat itu gerakan oi aduh enak oi wah kepuk oi siap oi keciri oi aduh oi gajang pisan oi gerakanana ceuk nu lalajo manehna ge bingungeun aya ningali kitu mah gerakanana anu saking cepet teu bisa ngabedakeun mana kidanten mana kira sabala ari anu keur dilalacuanan mah masih hutehet salih beri salih eugel salih kitik ku ilmu anu matak mateni ka dirina ka hiji lawana dina kasempetan anu teu bisa disingkahan deui bantrokan dua kekuatan anu ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa diponahan deui kira sabala jeung kidanten saling gedung saling takis ku kekuatan manehna masing-masing hiu jebret das dari itu dua nana cing dari deung ulur katukang kidanten ngatur napasna
kumaha piraku aing ngagunakeun kuntur saketi mah lain kaleus kira sabala kakak beuki ngaronya ya ampun goblok aduh kumaha pokoknya begitu bisa ya cek jiranten ngegerendang dina jero hatena cek ijiran maneh nama kira sabala bakaripu ku cara ngagunakeun ilmu anu ngandalkeun kecepatan gerakna tapi melenceng ijiranana kidanten lain ripuh kira sabala kalakah beuki ngawenyat ilmuna gerakanana meh teu bisa dituturkeun ku kidanten nu akhirana kidanten mereka putusan manehna rek ngagunakeun ilmu kuntur saketina deui manehna mancuh nangtung ajeg mancuh nangtung sukuna dibuka terus leungeuna dikepeulkeun ka luhur awakna kidanten ngageleter ningali kitu kira sabala manehna mung ngalaman paeh katilu kalina sabab katibanan ilmu guntur saketi karasa nyeri jeung tutung panas karasakan awakna manehna ngambil kesimpulan rek ngagepur ku ilmu pamungkas manehna nyaeta baraja geni anu ngaluarkeun hawa panas dina sapasang leungeuna ningali kidanten anu keur ngawatak ajian guntur saketi teu loba carita manehna terus nyebrut marajang kana jilieun kidanten anu keur nangtung mancuh anu keur ngawatak ajian kuntur saketi manehna ngagedor kana dada jeung anggota badan lainna kidanten ngagunakeun ilmu baraja geni sapinuhna hiu bedesat awak kirak sabar langa bedesat buru kana warugana kidanten anu keur ngajega nangtung anu teu bisa dipondahan deui teungeulan kirak sabala teu bisa dipondah deui teu bisa disingkahan ku kidanten ngagedog kana dadana jeung anggota badana kidanten nu lain hiu 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 jebrot 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 kidanten anu keur muhit anu keur ngawatak ajian kuntur saketi ditibanan ku ilmu baraja geni anu pamungkas ti kidanten etik kirak sabala teu nganggap mulia awakna ngoleang ka tukang lir lang layangan pegat tina talina ayo kidanten rubuh abengkang maling lemah koloko kidanten muncratkeun getih palamaran tina suwetna manehna katibanan ilmu baraja geni ti kirak sabala ngagagak suri rasakeun siadanten ieu waktu pamungkas maneh hirup di alam dunia di podaran ku aing
kidanten manehna lulus taya tangan pangawasa dadana tutung sapada harita ngaluarkeun hasil tina awakna ngepul paneang kidanten rek maksakeun nangtung tapi teu kadugaeun lantaran lulus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan ningali kitu kidanten corelat ningali kitu corelat kirak sabala corelat muru kaki danten anu keur ngabengkang maling lemah terus kirak sabala ngomong kaki danten danten ayeuna poe panuntungan Malaysia danten di podaran ku aing rasanya eta kirak sabala ningali lawan anu geus teu walakaya teh maklum kirak sabala jelema telanges taya boga ras-rasan hatena geus dipinuhan ku iblis ningali kidanten anu teu walakaya terus buukna dicengut ku kirak sabala dicenah diukeun saenggeus diuk manehna ngahompet beheung kidanten anu babaloboran ku getih dina sungutna terus ngomong ka kidanten kidanten geura tungkul ka handap geura angeuh ka sadapan sia samet nu bapa maneh kidanten ayeuna ku aing diparagatkeun nyawa sia kidanten manehna dicekek dihompet ku kirak sabala teu bisa ngomong nanaon kirak sabala emang telenges jelemana ningali kidanten anu teu walakaya manehna usirkeun tanaga kana leungeunna kidanten dihompet dicekek bari ditarak-takeun si beheungna kadenge cing tarak-tak eta tulang beheungna kidanten tarak-tak 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 kidanten ajal binasa dicekek dipariuskeun beheungna ku kirak sabala telenges kirak sabala jalma anu geus dilimpudan ku setan manehna teu boga rasa kamanusiaan kidanten diparagakeun nyawana sapada harita kaayaan di eta tempat cempling teu aya anu nyuara pupuhu ti paguron gagak lumayung di paguron kapak merah di paguron bajing luncat kitu deui di paguron kudu manapa eueuh anu ngabela ka kidanten manehna seber sieun ku kirak sabala ku kakikisan elmuna jeung talengesan dirina eueuh anu mantuan ka kidanten kitu deui anu lalajo manehna ngaharep-hep tungkul
sieun ningali sima pangabaran kidanten anu mencorong panona melong ka kabeh anu lalajo ngomong sok saha nu hayang nasibna jiga sidanten dipoderan ku Aisyah sok saha aing kapadeu kahareupeun aing sia. Sekirak sabala susumbar ka kabeh jelema nu aya di dunia. Bobor hayang maju sieun we nu aya di dinya kabeh ge taung wah sieun ku kirak sabala anu sakitu talangasna jeung jagona. Ayeuna mah sing saha anu wani ngabangkang ka aing nasibna bakal jiga sidanten dipodaran ku aing mah. Sok saha anu rek wani ngalawan ka aing ka anggota aing ajag bayangan lamun eueuh anu wani harapan aing berarti sia tuluy patuh ke aing kudu wani setor ke aing mere upeti tiap bulan ke aing di kabeh paguron nu aya di tatar Sunda ieu kitu pokokana kirak sabala kabeh kudu taluk tunuk ka manehna. Nu akhirna kabeh nyatakeun taluk tunduk ka kirak sabala manehna sambubeun mayar upeti setoran ka manehna tiap bulan. Anu lalajo kabeh balubar masing-masing di jalan Cinggereneng nyaritakeun kajadian katelengasana kirak sabala anu mateni kidanten. Edannya oi tak kirak sabala meni telengas kitunya tak kidanten watir geus teu wala kaya itu dicekek aja dipareuskeun beuheung watir ya kidanten emang telengas kidanten kirak sabala telengas watir kidanten. Oh eta watir kitu nya eta kidanten dipareuskeun beuheungna ka alel kitu panuna bolotot kirak sabala telengasna. Urang jadi sieun geus kumaha paling anggota jeung bayangan mah galak galak sia. Kita suka gak ada bahan wae, gadis-gadis. Aduh, bukan parawan aduh, kita galaksak we kete boy aduh. Kumaha ya tuh. Da kitu geuning sugan bengke cenah jago, nu bisa bapakan ilmuna. Saha jago ketimbang. Nu bisa bapakan ilmu. Anu paeh hirup deui, bahaya ku aya mah. Kitu ceuk gerenengna anu lalajo bari barali ka imana sewang-sewang. Cag palawargi ayeuna urang nyaritakeun carita anu katunda waktu katukang nyaeta urang nyarioskeun kumaha nasibna Jang Dodo anu ragrag ka jero jurang. Apakah anjeunna teh mawa titotou ka jero jurang atapi atanapi masih can hirup. Mangga ayeuna urang kawitan urang carioskeun kumaha lalampahan eta Jang Dodo anjeunna nu ragrag ka jurang teh masih hirup atawa tos ngantunkeun. Ayeuna urang carioskeun kumaha eta nasibna Jang Dodonya urang carioskeun enjing wae. Kumargi ayeuna mah
waktosna kabujeng CF pamiasa. Cagor bakampung. Ecek bakampung. Cagor. Bakampung. Turang CF pamiasa. Nyarios ke jam loro ayo tuh. Aduh, paluwargi cariosna atosan paluwargi aduh kumaha bakampung itu. Hapunten kanu kasuhun hampura anu ditedak. Mudah-mudahan enjing urang patepang deui nya ngalajengkeun ieu carios anu ngabantu judul wawales kanu telenges. Kumaha ah nasibna Jang Dodo, mudah-mudahan Jang Dodo masih kene hirupnya. Bakapung kumaha masih hirup? Bakapung eta Jang Dodo masih hirup. Sumangga enjing urang lajengkeun kana bagian ka 13 sebenarnya. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios asal